Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Kenaon ya. Ngopi ya, naon tumben amat yang gesilar kapang gesami minggu maya. Biasa. Bawa yang ngopi maya. Nyata gitu. Nah, ngopi mah senang lah. Badi teh kok kue-kue nata. Bener. Kue teh mana tak? Ya, tadi muludan. Aduh. Tah kopina. Tapi orang alhamdulillah sih emang sana mah ya mun urang ngopi sih sok tara beak sorangan. Mun asana kat beak tapi ka wadah-wadahna. Sanya setik ya? Sok. Biasa dah. Emang geunah orang sanang. Ieu ka mana wae sih ya, Pak? Aya wah biasa keur rada kieu ya awakna. Keur rada sumeng ieu. Oh, ieu urang geus lila teh kapanggih meni kangen urang ka Mang Sanang teh. Urang ge hayang ulin teh ka dieu mah sebenarnya mah. Awakna duh keur ieu biasa keur laleuseuh. Gawe nah leuseuk anggar. Asa kalau leuseuk we intina mah lah. Semangat dia teh Mang Sanang lah. Semangat lagi eta hiji meureunna. Dek meureunna. Ngadenge kamari ka rumah sakit kunaon coba ceritakeun Mang. Ke rumah sakit kamari teh heupan nyaho awak meureunna tegerana. Duit teu boga ya. Ini teh ka dokter ka ditu. Heeh. Tanya aku dokter teh boga gula cenah gitu. Di temalan kurang teh dok boro-boro gula beas kitu boga cek kurang teh kitu. Di kitu kan ku dokter ditanya kitu. Dokterna lieur Pak keur gering leuh. Bolon ditanya. Kitu boga duit. Mang boga gula teh? Cek Mang Sanang teh? Cek urang teh boro gula dok. Beas kitu boga. Boga bolon eta gula. Eta gula teh dokter. Aduh.